Set. Alur hejong liwat. Di dalam pantat yang bulat terdapat kentut yang kuat. Aslinya eta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng channelna Ki Ongke Sapara Kanca. Di kesempatan ieu Ki Ongke insyaallah ieu sanes bade. Oke, sanes bade ngacapruknya Tapi ieu mah bade curhat. anu pernah kealaman. Nah, nu pernah kealaman ku urangnya. Tapi tong hilap subscribe supados channel urang majunya. lah gitu. Naon namanya teh subscriberna insyaallah kapayuna bakal di naon didamel sosialnya insyaallah. Kumaha cenah Kang Edit gitu ya. Ayeuna teh kan urang teh dina olahraga gemar-gemar olahraga ya. Aya di geus boga olahraga gitu. Aya sepak bola, aya nanaon gitu nya. Balap motor. Aya pengalaman teu anu unik gitu. Pengalaman jeung si Abi teh waktu kapungkur keur mun teu salah mah keur olimpiade hari teh Pernah olimpiade bahkan dina ieu ge kelas elit. Mantap. Kelas elit. Motorna bebek? Motorna mah biasa we. GP Oh, GP. Apa jadi Rossi itu anaknya. Oh, bener GP. Ngerakeun RT itu banyak. Terus kumaha? Tah kieu gitu mimiti start teh mah weng ke Rossi teh. Pas mimiti start teh. Pas start langsung lampu hijau. Langsung kabeh. Menang can. Acan. Bebas yang siapa kieu? Ragrek eureun. Nah, betul apa lu bar waktu? Ada. Justru eta pas tinggali kuncina tinggalin. Lain atuh logika lagi. Lamun eueuh kunci mah moal maju. Iya, anehnya. Bet anehnya. Tadi mah maju gitu. Sing orang teh naon deh. Kunci tinggalin. Mirsa, ieu jiga nama aya kesalahpahaman. Mahnya motor geus maju 3 lap, ari kunci tinggalin. Bantu lucu. Lain kieu ge baheula boga naon pengalaman. Kumaha. Sarua pernah keur make motor harita teh. Cuman motorna harita mah motor GP tapi lain di GP internasional, interlokal jadi interlokal atau internasional. Inter Milan internasional tah kieu teh geus start teh jiga tadi Mang Ebit mimiti seng gitu kan gitu set alur hejong liwat nah bisa gitu lain eta nepi ka lain bisa nepi ka alur hejong sakali daripada ngabunuh laur beuneu kieu teh eta di tukang narubruk jadi kita bahkan beruntung. Nah bisa gitu terjadi kan iya kieu mah pengalaman baheula ada keur GP make kamera. Oh make kamera ieu teh kamera naon anu na bujur teh geuningan. Oh eta kamera cukur balung. Oh cukur balung. Cukur balung. Jadi ngomong teh muasa jeplakna aya faktana. Aya nya. Oke, videona ditinggali ke sok tah. Di siapa pikir gaduh ieu. Kumaha cik olahraga teh Tena olahraga keneh ieu. Abi teh mun deui mah dina teu apa teh. Catur bersama. Catur. Wah jeung Utut Adianto teh babaturan. Babaturan naon? Babaturan catur. Babaturan congkak lain. Iya teh main backland. Main backland eta mah beda deui eta mah jeung ieu eta mah jeung saha? Jeung Odiagam. Pengalaman pengalaman teh. Jadi pas ieu kan majukeun budak pion. Pas di hareupeun teh kuda. Ai penteng dihakan nya. Kemudian nu sajen model
kuncung naon kan Oh, kuncung. kunjung juga pocong. Tah kita Oh. kuncung dihakan. Nah kena giliran kena kuda, nah tadi hakan-hakan gitu. Padahal Kukion teh. padahal saling kada ya. Padahal saya kada we eta tinggal dihakan. Alah. Mas, nah, heran saya. Kunaon tah sababna? Sigana can ieu can dahar sigana mah teu ieu. Teu nginum bisa jadi. Astagfirullahaladzim. Bisa jadi gitu. Berarti lantaran mengahakan kuda teh wah cai merenya. Bisa jadi gitu sigana nah teh teu dihakan-hakan gitu. Oh, meureun bisi melek bisa ngieu. Kebeurian Oh, sugan aing teh bener we ngomong teh kehet. Kacau. Lain lah tentang ngobrol tentang catur ku kieu teh diragepkeun. Ternyata di seluruh olahraga teh lain angkat beban anu paling berat teh euy. Angkat besi, Lain angkat besi. angkat jangot. Lain jangot. Angkat tahu dah nu itu nu berat eta lain selain angkat besi teh aya ningan. Kapal. Angkat bulldozer. Oh, lain. Di tapakuran ku kieu ternyata olahraga nu paling berat teh catur. Nah, Catur atuh sok pikirkeun. Ayeuna pion ngangkat naon ngahakan atawa ngangkat benteng geuningan. oh nya benar bisa Benteng jadi. diangkat, kuda diangkat. Benar tuh? Oh, raja diangkat, Raja diangkat, patih diangkat. tapi Bener kan? Berarti berat. emang benar tapi cek saya mah lain gitu. Naon. Beban anu paling beratnya eta beban kehidupan. Waduh. Beban kehidupan lawan sok aya beban rumah tangga. Jadi eta mah lain olahraga atuh. Ari ngaranna beban hidup mah kabeh ge boga beban hidup. Tapi pan ngomongkeun ge olahraga. Tapi kan lamun dina ieukeun eta sarua beban, sarua beban. Angkat beban can sabarahan tinimbang ti angkat beban hidup. Tah. Sok aya teu boga beas. Boga beas kan bingung. Oh, benar. Beratnya. Berat bener nanggung bisa. Kok mau beban mobil mah nya. Oh. Asa ingat ieu nya lamun urang keur olahraga teh kan ngarah awak urang sehat. Kumaha? Olahraga teh pan dina sagala jenis olahraga teh ngarah awak urang teh sehatnya. Geningan apal mun Mang Ebit aya papatah harita. Oh, jadi lamun urang awak sehat pasti jiwa oge bakal kuat ya. Namun di Indonesiakeun mah di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat benernya. Eta. Mun dina ieu mah aya mun dina layangan. Layang kumaha. Mun awak kuat ibarat otot kawat pulang besi, Kulit kaleng, kulit jangot hideung. ya ge sarua kiong ge boga pepatah ya. Di dalam pantat yang bulat terdapat kentut yang kuat. Aslinya eta asli. Ting sok kumaha? Kiong ge mah moal ngabobodo. Ting sok Tinggal di videona. Ya, benernya. Bisa Pas reprot gitu. bisa gitu teh Lain gitu aya carita kiong teh ngerasa prihatin we gitu. Saha Boga babaturan kiong teh. Geus gila sobat dalit gitu nya. Lain sobat dalit nu sok minjem duit Taramaya lain. Sobat dalit kumaha maksudna ngaranna Sahabat karib. Oh, sahabat karib. Manehna teh kieu nepi ka ruksak rumah tanggana teh. Ruksak kunaon atawa di ieu pun bemo eta kumaha di ruksak banteng gitu mah. Padahal mah kieu ye. Si babaturan kiong teh lalakina. Awet rajet pertama teh terus ka ditu teh pasea. Pasea teh lain perak tisu we. Eta paseo nya salah. Perak tisu. Ternyata padahal mah menurut kiong kege ku Mang Ebi tuh di komentaran itu salahna ti mana da rarasaan mah nu salah. Manehna teh boga niatan nulung ka pamajikanna teh. Sabab Jadi kasababna teh kieu si lalakina teh babaturan kiong teh lamun indit peuting balik peuting gitu teh tarapangi jeung pamajikanna teh kapanggih teh geus sare giliran
giliran hayang meureunannya hayang malam Jumaahan gitu hayang jumroh kasamak teh keur sare akhirna jadi teu bisa jumroh kan bener teu bisa ada alasan teh capek caritana teh kitu ari ku babaturan ki ongke teh saking ku penasaran capek naon barang gawe naon gitu nya dipasang we CCTV cenah di mana teh ai pas ditinggalin CCTV kok macam memang sibuk naon misalkan ngepel nepi ka pokona mah pekerjaan rumah tangga malahan kamari mah mihapekeun suratna tah cenah gara-gara surat ieu urang teh jadi pondok jodoh cenah jadi pasien kuping rek dibacakeun heuh ya teh ti sahabat keong ke ya kumaha suratna teh kahatur mamah di bumi salam kawilujengan mugia Allah maparinan ka mamah tur kulawan urang amin sate acana ayah nyuhunkeun dihapunten ka mamah rehing salami ieu ayah teu acan tiasa ngabagjakeun mamah ayah angkat damel masih kene poe anakpun uig masih atos poe dan ayah ngaraos kirang penak sareng mama jadi mau emang ngerasa kesepian ngerasa kesepian terus gantong terus kunan mama hapunten ayahnya tanpa ku mama diuninga ayah tos masang CCTV dina sudut-sudut bumi urang lain eta bahasa nama halus tapi halus gitu ieu surat lagi ayah oge parantos ninggal sadaya kegiatan mama sadidintan di bumi Masya Allah geningan mama menisaki tuhut hetna riweuh sibuk ngurus bumi ngurus murang kali sareng sajabahna halus ya bahasa halus bahasa euy salah di mana kieu teu ngarti ya terus kumaha ayah ngaraos sedih tur teu wasa ninggalna dugi ka ayah nangis sawawengi ninggal mama barang damel sabari ngais putra urang anu dua beunang di akor hiji di hiji bari ngepel bari masak gitu karunya gitu tapi halus ieu salah kitu kan karunya ka pamajikanna tapi aya salahna dan naon kan nepi ka pasea kitu ngarti nepi ka perceraian terjadi gitu urang teruskeun nya mama ku halna eta ayah gaduh itikat baik cenah sareng niatan nu sae ka mama supados mama teu capek teuing saya nama mama ayah anu mantosan dina ngalaksanakeun kegiatan ngurus bumi sareng sajabina paniatan ayah sae mugia mama ngaijinan ayah hoyong gaduh bojo deui supados mama ayah anu ngabantosan sakali deui hatur nuhun mama cium manis ayah tah cek Mang Ebit salah nanti mana ada eueuh nu salah keuna sina pemirsa nu nilai emang dah kusa ieu dina ieu mah dina segi ieu mah alus jadi dari bata kapungalikeun karunya lah karunya cuman eta teh dina detik-detik terakhir ieu aya salah di mana eta dina ieu mah nu matak jadi cengkadan dina rumah tangga Kut lain buat lain. Mama ngeizinan ayah gaduh jodoh deui teh eta baje yang dua. Jadi awen mana yang di madu cok. Eta masalahna mah kitu nya. Kerek kapikiran ku ge ongke. Yang di madu kadang-kadang kurang oge pendapat kieu cantang tuh bener. Cik ayeuna ti para ibu-ibu subscriber anu nonton video Ki Ongke dina detik ayeuna ke komen surat anu tadi ku Ki Ongke dibacakeun salahna ti palabah mana pangna ieu nepi ka terjadi perceraian hayang ningali videona cing sok kotek gitu tingali kotek teh sekali gelas dia ngalungkeun kana iga burung sakitu ieu mah supaya ulah terjadi ke urang gitu rumah tangga teh rukunnya jadi contoh ya jadi contoh bisi surat ieu cara penulisanna atawa cara nyieuna si naon babaturan Ki Ongke teh aya salah pangoreksikeun we ku pamiarsa salahna di mana gitu serat we di kolom komentar insyaallah engke didugikan lain Ki Ongke teh aya pernah ka gunung can gunung mana gunung kembar eta atuh lain gunung sang Hyang Talaga Pacuran itu aya nya
Maksudnya gunungnya dua. Oh, gunung Tong negatif tinggi. Oh, gunung kembar teh di mananya? Pokoknya mah anu belah dia sarua belah dia. Geus kaca pro wae aing. Segitu aja deh. Biasa kitu tong hilap subscribe. Tutup biasa make bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih dari Kiongkesa para kanca. Kami akan menjudahi sampai di sini. Tapi jangan lupa subscribe-nya. Nantikan video berikutnya. Dan selanjutnya continue to be continue. Hiji, dua, tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.